Kang, tadi sore aya si Uwa ngaliwat ka hareupeun imah. Terus ditanya ku Nyai. Henteu, malahan mah si Uwa nu nanya teh heula. Nanya naon cenah? Nya, cek si Uwa teh, Nyai cager. Asa kakara panggih deui. Terus ngajawab naon Nyai? Damang atuh Wa, pami teu damang mah panginten abi teh tos di rumah sakit. Si Uwa langsung samutut bari ngalios gerakan ku abi ditemalan kitu teh. Nya heueuh atuh. Da Nyai masalah, ngajawab nagen lain kitu. Salah kumaha ari Akang? Pan kat ngalieun ku si Uwa oge. Abi mah jag-jag waringkas. Kuduna Nyai ngajawabna alhamdulillah sawangsulna kitu. Kan eta masih Uwa nanya basa-basi. Ari geus apal mah naha bet nanyakeun, padahal mah Nyi boga beas teu? Kitu nya Kang nanya teh. Kumaha Nyai we lah. Nah kumaha abi? Nya kumaha si Uwa atuh? Ieu. Kang, karunya si Inot aya nu nipu. Tapi kabeh kartana kabeh. Tapi ketang bungana sorangan. Da baheulana oge manehna tukang nipu ka batur. Ari jalma mah hirupna kumaha pepelakan Nyi. Lamun melak cengek, tangtu bakal jadi cengek. Lamun melak tomat, nya jadina tomat. Tapi dah Kang, si Inot mah teu melak cengek, teu melak tomat, melakna oge sampeu. Tuh, tarik teuing ieu mah ngomong teh. Ah, teu tarik teuing Kang. Amun Akang ngomong tarik mah, meureun abi ge katoreka.